Ojang mantap. Mantap. USFS. Sora. Aduh, Tia Adang Arifin Bapak Kubu. Oh, kumaha cenah? Bapak Kubu eta Sumedang Utara. Kumaha cenah?
Ayo ingat poho dina HP-na keur dicas. Aja anu nanyakeun. Nomor HP-na boga cenah eta nu balak kecrak. Ya aya di uing aya. Rek naon cenah teh? Butuh keur hiburan ke hari hajat cenah. Eta kudu ngahubungi ka mana nya ka uing we cek teh sia mah cenah sok persentase cenah gitu ka uing teh. Geus ya, geus aing ngobrol mah tungtungna. Nojang urang panggil. Kehela alhamdulillah. Naon? Uing teh lain naon da pamain sarung teh Geus kokorowokan. ngobrolna jeung Jadi ieu teh urang teh alhamdulillah aya salah sawios anu mika nyeah, mika deudeuh, mika landep sponsor cek bahasa legegna mah aya TGM. TGM naon TGM? TGM teh singkatan. Singkatan teh tina ngoa singkatan CP. Teh teh naon teh poho deui teh. Da dituliskeun kela. Geus ah. Nah, keheula. Iya, ipo. Geus niron kieu teh. Lain niron, pan ieu mah anyar produksina kitu nya. Tuh, TGM teh Tirta Guna Mandiri. Ieu teh Tirta bukan jadi cai teh cai anu mengalir mawa kebahagiaan. Lamun diinum teh matak cai khas kanu panon. Aduh, kalau tikoro matak longsong gitu lah. Bengras. Oh, bengras kanu panon otak jadi bisi mereka panenyangan bawa saya ngomong kanu kabeuheulan mah bisa cager saya teh saban ngariung kieu itu ibu-ibu nu nonton tingali ngabalak-bak we ngarinong kaos buruy cai we wungkul ti saban ngariung TGM nimrung gitu alhamdulillah hatur nuhun ka TGM yang aing ngobrol-ngobrol urang panggil heula pupuhu ieu calung balakecrak. Balakecrak. Mana pupuhuna? Mangga ka pupuhu. Saha ieu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Naon sah? Bisina sah teh. Aduh, ieu teh pupuhuna balakecrak. Balakecrak. Ai calung balakecrak teh di mana? Balakecrak teh di Cinangsi, Desa Cinangsi, Kecamatan Sisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Kayak ngobrol-ngobrol masalah calung di Cinangsi. Nya, balakecrak. Ai salira teh jenengan teh saha? Ari nami ti Ibu Rama mah nu kenging ngabubur entis-tisna. Upami kasohorna mah di masyarakat eyang emprut. Emprut. Aduh, eta eyang emprut. Eta mah emprut teuing. Dah, gitu Pak Ujang. Alhamdulillah panginten sim guring bade nganuhunkeun. Hijinna ka Pak Ujang Amor oge teu hilap ka ieu kilanceuk. Anu pentingna panginten ngahaturkeun nuhun ka SMTV. Bener. Anu parantos ngamumule kana seni Sunda khususna seni tradisional. Khususna seni calung. Margi calung teh ceuk bahasa bodorna mah dipancal di alung-alung. Margi naon disebat seni calung dipancal di alung-alung. Manggungna teh upami bade Agustus. Teu aya bujeng-bujeng masyarakat pamarentah Sumedang anu kedah ngamumule seni Sunda, seni tradisional ari nanggap mah bemben. Kapan di wadahan ayeuna mah di wadahan ku SMTV. Jadi SMTV itu eces pisan. Alhamdulillah ku ayana SMTV insyaallah seni calung balakecrak tiasa tararangeun. Khususna ka kepala desa sakabupaten Sumedang, khususna pisan panginten ka kepala desa sakacamatan Sisitu wilujeng nongton margi saurna teh nembe di Padyagan nuju nongton bareng. Kela. Di Cigintung nuju nongton bareng. Ke wilujeng bengi ka para kepala desa. Kayak ngobrol-ngobrol asa ngagulkeun kepala desa ari salira teh tukang naon? Sim kuring mah sadi dinten ngarit sim kuring. Dah upami bade pesen cabe cengek ka desa Cinangsi. Biasa nepangan eyang emprut. Saurna teh
Bapak teh pupuhuna desa Cinangsi. Eta mah saur masyarakat. Margi saur indung budak mah saur mah budak bapana budak. Keheula teh orang tanyakeun. Dan ka dia kayak anu sabenerna bisi ka da emang ujang teh apa? Anu sabenerna teh saha ieu teh? Memang eyang perut. Heeh, pantis. Bener. Sadi di internet teh ieu teh. Nyai sadinten sok ngarit, Nya. mung sok aya di desa gitu. Jadi naon? Nya kepala desa. Oh, tah teh. Oh ya teh ku. Malih tadi oge alhamdulillah dugi ka dieu aya nu naros eyang ari Cinangsi sakeuna duka taroskeun ka urang Cinangsi. Padahal sareng ieu teh sim kuring ti 88 margi paujang alhamdulillah berdirina seni calung bala kecrak ti 88 nuju di Linggajaya. Hartosna bala kecrak bala nu bala berarti subur kecrak babarengan. Janten subur babarengan subur sangsara barengan sangsara. Kumaha? Wing jadi era sorangan. Didinya tadi ngagogoreng. Ngagogoreng didinya tadi. Cenah baboh jeung ieu cenah jeung foto di dieu. Teu cenah da wing ngabureng. Piraku cenah. Oh cenah kubu di itu mah. Naon teu ecreug cenah. Oh Cinangsi mah cenah. Ecek didinya nah make teu ecreug. Ujung masyarakatnya gitu alus itu ku gaul jeung masyarakat belak cabe belak naon ngabangun tanpa biaya ti pamarentah jadi ngalekeun ti sorangan sarua jeung ku nu di ditu teh teh nu di wetan alus tapi ka sebeleun cenah nah teu nyaeun sia ka maneh mah cenah uing teh nah makna nyaet ka uing da uing teu wawuh teh kitu ari pas uing keluar cek Kang Ucu ka dieu heula ka dieu sakedeung ya beda kan hampura gitu tadi teh ai pocok udah paku kasahan heukeun kayak dibejakeun yang perut ari teh kunya nyaho nu ngaheyeuk dayeuh ngolah nagara dina widang pamarentahan di desa Cinangsi ieu teh sapopoe nama bener ngarit hampura tapi tadi hampura ame di ieu hampura dah hampura heula tuh itu loh si itu tuh hampura itu salaman tadi paku ayeuna paku geus nyaho ngan tadi ngaku lanceuk lamun nyamang ngaku lanceuk ka uing ayeuna jadi kuwu urang kaing teh kudu ayakannya sampai jadi Nah, di palebah ayakannya Pak Ujang tadi ninggal Pak Ekon dihanap dugi ka dieu reng ngapranyu bakat ninggeun sim kuringnya ka Pak Ekon dipapageun kunaon Kang reng ngapranyu asa waas aya pamain calung leumpang sakitu. Astagfirullahaladzim mataku kituna panginten sakali disiburi ngatur genun kan SMTP oge teu hilap ka warga masyarakat Cinangsi malih panginten hapunten ka kru sadayana khususna ka manajer di Cinangsi mah upami terangeun sadayana 4 mobil rupina markacana alhamdulillah dihadiran ieu teh kader seni desa Cinangsi anu tukang umul anu gaduh lagu desa Cinangsi ieu karangan Ibu Nunui sareng Ibu Ulis alhamdulillah dirojong ku Ibu Empon matak upami manggung di Cinangsi seni di Cinangsi panggungna kedah weweg magi naon bobotna di kelas atas Kayak Pak Kubu atos ngintun ka ibu-ibu kader ayeuna Pak Kubu bade ngintunan ka saha ta sok bikintunan anu kahiji panginten aya kilanceuk di desa Serang desa Serang ketua abdesi Kang Weli wilujeng wengi wilujeng nongton di SMTP insyaallah mudah-mudahan seni calung ieu tiasa ngahibur kalbu beberahman ai ka Adang Arifin kumaha Kubu oge teu hilap ka Bapak Adang Arifin wilujeng nongton bilih pada munut lagu mangga kantun SMS wae Pak Kubu tuh SMS wae nu mana Adi Uing oh nah hari adina kasep ari lanceukna goreng patut
adi-adian. Da eta panginden teu hilap kasadayana kepala desa sakabupaten Sumedang. Oge teu hilap Bapak Camat Kecamatan Cisitu. Insya Allah ayeuna nuju nongkrong di payunan TV nonton SMTV. Wilujeng bengi Pak Camat. Insya Allah bala kecrak tiasa ngahibur Kecamatan Cisitu khususnya umumna Kabupaten Sumedang. Nya ya ka ketua PSBS Kabupaten Sumedang. Ketua PSBS. DS. Teu hilap ka Bapak Ketua wilujeng wengi wilujeng tepang dina TV dari panginten di kieu nama teu acan tepang urang teh nya. Mudah-mudahan saatosna aya tampilan seni calung. Mudah-mudahan PSBS ngareret pelah minimal. Ngareret ka seni calung. Oke teu hilap ayeuna teh seueur dina YouTube seni calung pada muncul. Di Majalengka, di Congeang, tak urang Congeang sok musuh hari dina festivalnya. Dah eta. Pakarya. Wilujeng wengi, wilujeng tepang. Yeuh, ke diwartoskeun ka abdi ka Bapak Ketua PSBS, Pak. Engke pami ngalangkungan bumina yang perut Pak Kubu. Leret we, geus Leret. leret. Alhamdulillah. Leret kumpul. Oke teu hilap Pak Ujang. Tadi teh pada nyalung. Ka mana? Ka Sumedang di mana? Di SMTV. Nah calungna mah di Butut. Buatan saha? Buatan Pak Koko ganti kuno ieu cenah buatan Abuyung. Nah janten ieu teh oleh-oleh ti Abuyung produksi calung di calung angklung. Ieu anyar ke. Ieu teh anyar keneh. Teu acan keuna cai matak upami uih teh ku Pak Ujang teh kedah dibayar gitu. Kene ieu anyar kene calung. Dari Abuyung mah bejang. Ti Abuyung. Hadap Abuyung mah turunanana Pak Haji Koko panti dituna. Turunan. Kan aya hanya kaul. Amun bener Pak Kuwu, meureun kudu nyaah ka masyarakat teh. Bener-bener nyaah mana timal acan. Pak, da urang ngobrol moal tungtungna. Hon. Bade naon Pak Kuwu bade ngahalang? Upami abdi ngahaleuang bilih pokal eraeun. Isineun. Margi naon bilih kapapas. Ya, Bilih ka elek. Ari Cisitu ceuk Pak Andi Lesmana, ieu mah ketua DKS. Ketua DKS Pak Andi. Mungjang eta lagu Cisitu teh ciptaan saha? Cisitu teh alhamdulillah upami lengkap mah pamain calungna lagu Cisitu, Situ Raja, Bala Kecrak, Tanyakan Pasir Hingkik, kirang langkung 10 lagu. Walah, eta 10 tibang lagu. karya saha? Karya seniman-seniman Bala Kecrak. Allah, luar biasa. Ya, atur nuhun kasadana urang lajengkeun lagu anu salajengna. Cisitu. Ye. Di situ ibu kota kecamatan Balawiri cumukna tutumpakan kendaraan ngaralet ngalerek kaki dul ulon kawetan mobil preman telat mobil angkut munapoe pasar loba jelema daratan pasar mayak ayana di situ mekar kota nu endah rahayatna cumanina ate sugema
operasi situ yuk babarengan laksanakeun pangwangunan tos gotong royong sakabeh rakyat di desa mangkade hilap ngariksa masing kumati poe Jumat sakabeh operasi bersih yuk babarengan laksanakeun pangwangunan terus gotong royong sakabeh rakyat di desa pangkade hilap ngariksa masing kumati di Jumat sakabeh operasi ber di situ ibu kota kecamatan Palawiri sumuna tutumpakan kendaraan ngaralet ngaler ka kidul ulon ka wetan mobil preman mobil angkutan mun poe pasang loba jelema datang pasar mayak pap ayana di situ mekaran kota nu endah rahayatna tumanina ate sugema mun nyaba kasih situ yu babarengan sana kena pangwangunan tos gotong royong sakabeh rakyat di desa mangkade hilap ngariksa masing kumati poe Jumat sakabeh operasi bersih yuk babarengan laksanakeun pangwangunan tos gotong royong sakabeh rakyat di desa mangkade hilap ngariksa masing kumati poe Jumat rakyat sadaya beberengan